Alah yo motor urang ka ditu heula standar kedua 2 geus tinggal halus teu halus cing jadiane nya cing bisi ayang ieu punurkeun lah nah kali motor dikadiekeun deui salah euy poho geus teu naon di dinya geus lah ngopi heula ye seger ye nah caina asin ibu-ibu dah standar 2 bikin eta tah naon eta motor urang cing kadiekeun ieu mah ieu naon dek init geuningan eta geuningan kumaha tah geus ceuk kitukeun tah punurkeun punurkeun sok putar balikeun sok putar balik standar kedua we geus sok dikaharepkeun sok standar 2 geuningan hade ieu motor da linu urang ieu mah da motor teh da ieu mah da motor nu batur ieu mah linu urang ieu mah nu urang mah tuh nu itu aya di imah nu urang mah ongko hayang motor tapi nanyakeun hungkul nyapaikeun ngasih ka tukangkeun deui teu mayar 2000 kabur ituna ieu atuh sirat berat kieu euy nyapaikeun koci heula we lah teu jadi meureun geus lah teu jadi capek mending ngopi heula ngeunah urang ngalajamu heula kaluhur ayo kaluhur naik kaluhur pemandangan halus ieu aya kuburan sagala aya ieu jambu jambu nage eueuhan beak meureun ulalai siga nama eta jambu teh tah ku si eta meureunan ku si eta meureunan bener ya bangsat jambu teh tuturkeun ke sia jambu tiali heula turun tuh eueuh jambu nage capek geus turun ti luhur teh eueuh jambu nage teu jadi lompat we lah teu jadi ngose motorna cokot deui ngeunaheun naik motor teh udah ngalaut leutik jalanna asupkeun heula we motorna ka imah deui lah kadiekeun deui bisi erek nanyakeun motor ieu nu tadi muti ku abdi dibawa ieu motor di dieu lina bebeja heula ye urang dek dipake teh geuningan kumaha tukang parkir teh teu balik pisan kumaha sih ieu teh cing nempo heula bisi bohong tapi bener plat nomor nama cing teh kurang lah ieu diomongkeun lah tapi naha asa ku beda kitu cingke lah tanyakeun ke tukang parkir ku aing mending
Nges parkiran ngelap iya we piring lah. Tadi titah Inung mending babantu we di iya di mah bersihan piring mah lecir deui. Geus entepkeun we lah beres. Sok.